naon deui nya pamajikan teh gura-gero wae. Jeung eueuh deui nya. Ampun. Itu hebel pabalatak di tah kitu aya nu gawe teh ya. Leos baralik. Capek bete awak teh pulang fitness ieu kudu meresan hebel di. Aduh aing awak geus nyeri kieu teh. Kumaha ieu pamajikan teh nu gawe tita balik leos omong geus jam 5 sore kieu. Aing nyeri cangkeng kieu. Ampun. Kerek naikkeun sakieu ge geus leuleus awak teh euy. Aing tipu. Cukup ku ngimpi we urang bahagia teh. Neng, Neng ayang neng ayang. Ari teh ajeng nah teu ka dieu. Pasara di piwarangkan itu di bumi. Asa betahnya bagi pemajikan dua baiknya. Ya biasa we, asal abi mah ieu we sing rata we sing adil. Senangnya dalam hati punya istri dua. Anu ngora nu mantoko nu di imah sing nyeusehan jeung nyetrika. Tuh mana geus kolot itu mah tuh. Nu ieu mah ieu we tita skincare-nya mending nya. Nya tuh. Kayak orang bari meresan kabel. Penting nama ama bakal adil kan Neng mah. Kan Neng kasih teteh ge adil. Mun umroh ingit bareng ga itu umrohnya. Kitu nya atuh kedah kitu Kayak rek hos-hos heulanya rek hos jadi PK challenge-nya urang umroh. Oh, nya bareng. atuh sok jeung atuh. Toko mah ku abi we wios. Kudu di mana ieu? PK-na? Di itu we tutup, di tutup. Dina hebel? Tuh nya. Senangnya dalam hati punya istri dua barudak. Kieu nu ieu jangkung ni itu leutik wah. Betaheun barudak. Boga dua versi tinggal hiji deui nu gemoy, nu katilu mah nu gemoy rada gemoy. Nambah deui. Bae nya. Bae kan adil lah nya. Nya sa adil we teh naon lah. Urang ngajak si Aobi mumpung cuaca alus. Urang konten urang naon ngaliwat teh engke mah naon. Abi. Oi. Di mana jelema teh cenah? Abi, lo. Kemana anjing lieur heuh. Ngadon sare tingali. Ala lan di jero heuh, kana di dieu. Ngadon molor. Hayu kan itu udah Keur kumaha cenah sedangkan yuk. Ngadon sare udah kan yuk. Oi. Hei, Udang. ngadon sare geura. Gimana jeung naon? Jeung ayang urang kerek anyar kawin. Naon? Ayang Ayang ya, Awi. Patong sok sare pernah. Heeh. Anyar kawin urang teh. Aing mah ngimpi. Kerek anyar kawin. Mimpi mana nanti? Aing mah. Ayang apa kok? Nah, ya Awi. Kawin irahay. Kumaha ieu teh? Geus kawin Mimpi meureuna. kan mahrum urang geus Can mahrum muhrim. Dir mah. Geus kawin. Geus kawin urang teh anyar keneh. Mimpi Jadi anu kadua. Teh ajeng keur di imah keur kuragero. Ai dia di keur naon? Kesarea. Capek ieu hebel. Kesarea. Mimpi eta mah. Hayang we urang jadi pamajikan kada. Bring hayang bring. Ampun, kamu, Naon? tuh kan kamu teh bet ngangkat lesu gitu. Lesu mayarna kamu rek meuli korsipan. Ih, kamu di Art Sleeping manya, iya marurah jeung aya diskon, iya awal Desember kamu teh. Pokona mangke entong anu pangmurahna, anu abi bogoh we milih eta beli sofa heula. Bayar ku kamu gitu. Ku kamu bayar akan kamu janji. Lain baju turutan bodas jeung bodas kamu. Oh, kamu ngerakeun jadi couple horea. Nah, kamu teh kalah cicing didinya. Hoream, kamu mah geus milih sofa teh sok hayang kana meja makan, terus kana lomari kana naon sok we ku kamu pilihan borong we. Ih, hayang atuh. Borong we sok wa di tungguan di dieu. Nah, kamu mangke ge moal gara kitu mah moal dipangmayarkeun sieun ayo. Sieun teh dipangmayarkeun ayo naik teh. Ini mau lihat sofa yang lagi diskon awal Desember. Ada diskon 500 sampai 1 juta ada di atas. Oh, boleh atau aku mau lihat? Boleh ayo. Boleh. Di sini teh. Buruan nih barudak saya ada di showroom Art Sleeping seberang pintu tol Buah Batu. Mumpung ada diskon sofa nih dari 500.000 sampai 1 juta barudak. Di showroom Art Sleeping ini kita bisa meminta warna, bahan, model dan ukuran, dan dikasih juga free bantal serta bergaransi. Dan dikasih promo lagi free ongkir untuk pengiriman Bandung dan Jabodetabek syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus ada cabangnya juga Jalan Raya Ciberem nomor 67. Dan ada juga Jalan Raya Soreang nomor 464 pinggir pintu tol Soreang. Mana ari si Aa?
Ih, si gate nuturkeun nih salah kita mananya. Ampun ngadon cicing di ditu. Ah, gelis gitu eta budak. Budak SMA juga nama keur nyaitan bajunya. Ampun kamu nanaonan kalah cicing dina tangga. Aduh, pantesan ningali anu geulis, ningali nu herang mah apalnya. Kadieu obong rek ningalian sopa kamu teh ngadon cicing di dinya, cinupruk di dinya. Kadieu Sok fitnah wae ningali nu geulis kamu. Sieun kaburu hujan, burukeun gara dipilih ieu geus rek angkeb kieu sok. Tah anu ieu teh keur aya promo, tingali warna ge warna Tosca jarang ieu. Siga naon siga inteh kursi kerang namana teh tingali, siga kerang jini oh jini. Tring geuning gitu Terus ieu kursi retro tuh tingali. Jadi mun sasapu teh tingali urang teh teu kudu dodongkoan Tuh ieu mah nya. Ampeg ieu tingali. Ieu ge bagus lamun ieu mah kursi model terbaru, lucu oge lihat minimalis, warnanya teh warna abu muda, lain abu monyet. Lucu. Tapi lamun misalkan hayang warna krem atau warna naon bisa custom teh bisa custom warnana oge tuh. Ieu ge lucu warna abu. Lucu teu cek kamu ya? Kumaha kamu mana sok borong rek meser 3 oge sok. Da halus korsina tuh. Kursi ieu oge lucu. Tuh jeung mejana lucu. Tah lamun nu ieu oge sama, ieu mah lagi ada promo oge. Awal bulan promo tuh potongan 500 sampai 1 juta tingali ieu ge lucu. Abi bingung anu mana atuh kamu mah kumaha abi we. Bebas lah, mana we sok nu kamu hayang. Cek age sok pilihan ngantong loba-loba teuing meuli sasete korsinanya. Sok we bebas. Nu mana we kamu mah? Ari kumaha abi mah abi rek milihan anu alus nu abi bogoh. Damun mahal oge harga up tinggi oge di Art Sleeping mah sudah tidak diragukan deui. Mananya salah kita tuh kitu anger tingali ngadon melong naon deui itu teh. Lamun can kawin jeung pamajikan can boga budak-budak eta rek disusulan geus kitunya. Ampun kamu yeuh Naon? Kamu tong dijiwir kieu. geus kamu teh naik ka dieu loh hayo we ningalian anu herang ka dieu geura. Abi geus milih hayang kursi anu mana anu abi bogoh tong komplain pokona mah hargana. Dari dia mah kumaha kualitas oge kamu teh alus pokona mah teu diragukeun. Tah abi teh hayang anu ieu. Anu ieu nu abu. Kamu bae kan warna abu tuh. Bae sok. Ayo orang bayar. Rek ka mana? Bayar heula. Hayu bayar dia duduk heula. Tah nu beulina pan kamu, nu beulina ge. Kan cek cenah obong rek upgrade kursi kemari tong om do kamu teh tuh kursi kayak atuh orang tanyain ka. Ya. Jantan naon nu tadi we nu abu. Yang tadi yang keluaran terbaru. Jadi 4 juta itu teh. 4 juta. Itu teh udah sama mejanya belum? Kalau mejanya nambah lagi. Nambah lagi seberapa teh? Paling cuma 750 boleh lah. Itunya. Tuh pacek age meuli anu 1 juta. Iya, kursi 1 juta, kursi parasmanan kamu teh. Kamu masuk anger ya kan? Bonkeun nanya sarang transfernya ke sini. Ya, sarang eta we sarang mejana anu tadi. Boleh. Oke. Kela transferkeun lah, kamu sok tarang gantian kamu mah. Ya. Sopana dianterin teh sampai ke rumah. Tenang atuh. Jadi ongkir Bandung Raya mah. Oh. Oke, atuh ari kitu mah. Siap. Oke, ku ayeuna ditransfer ka dieu nya. Awas kamu hilap, buktosna kirimkeun ka. Tadina rek mawa mobil pick up teh ka dieu. Bisi mogok kamu teh entong. Oke, nanti siap. di transfer ya. Oke, pas siap. begitu kursi nyampe langsung di. Oke, boleh. Siap. Makasih banyak ya, Siap, Ayah. Siap. Nuhun teh. Ya. Batu mah jajan teh yeuh. Kasalaki teh menta mie jeung baso ieu mah kursi ngapoe teh. Itu ngapoe, obong cek kamu upgrade kursi tahun baru.